nganter bapak kontrol ka Polida tuluy isuk-isukna balanja ka pasar. Nya guys, biasa we ieu teh geuningan bagean kontrol. Alhamdulillah we ning ieu oge kabagean si antrianna teh dan online-na kitu. Kitu nya guys, meuni ayeuna mah meuni membeludak geuningan ieu di rumah sakit teh. Sampai kapinuh kieu ieu ku jelema teuing efek geus lebaran kitu da biasa geuningan lamun geus lebaran mah sok loba anu ka rumah sakit teh. Da biasana mah lamun hari-hari biasa mah ieu teh biasa we henteu sampai ka meludak kieu. Nya guys, geuningan sok aneh lamun geus lebaran sok loba we anu ka rumah sakit teh. Loba anu gering ngadadak geuningan. Contohna we atuh ieu oge abi teh nuju teu ngarareunah ieu teh. Ngaranna oge deui jadi beda ieu teh bindeng. Kitu basa kamarina deui teh teu kunaon-naonna ari kamari geura karasa si tenggorokan teh geus mulai ateung. Langsung we ti dinya teh pilek teu ngaengkekeun. Kanu sirah we ieu teh sing jararedun. Kitu ieu teh efek teu daek cicing meureun abi teh selama geus lebaran teh. Kitu nya guys, kaditu ka dieu atuh da geuningan teu reureuh-reureuh. Biur ka itu biur ka dieu meureun jadi we ieu teh efekna teh teu ngarareunah. Alhamdulillah we ketang nya guys, biur ka itu biur ka dieu oge da taun kali. Kitu nya guys, kurarasaan abi lamun geus lebaran sok sibuk. Ku sibukna teh atuh tara aya di imah geuningan. Kitu malaturan anu marudik we. Adi-adi jeung dulur-dulur we jadi geuningan hayang ngarariung wae. Jadi bener-bener geuningan hayang temu kangenna teh. Mungpung keur aya di lalembur we geuningan jadi bisa ngobrol babarengan. Kitu cek tatangga wae mah cenah rek ka mana haben wae cenah bulak-balik. Lebaranna ge geungesan cenah haben wae aya acara. Balik deui ieu teh kana video singkat caritana ieu teh geus isuk-isuk deui we nya guys. Biasa we ning ieu abi teh dititah ka pasar. Meuli sagala rupa we ieu teh nya guys. Tuh ning ieu oge rek nyieun acara deui da can beres geuningan acarana teh. Geus beres ieu teh balanjana teh nungguan we ieu teh anu encan beresna. Kitu ieu teh aya anu tinggalin jadi we ka jero deui. Singkat caritana ieu teh geus beres we balanjana teh. Tinggal we ieu teh bobongkar nya guys pas nepi ka imahna teh.